Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Sabukyuk tulerat plus sabukyuk kolepat plus sanggeusna runtuyan panaljang lawan tayanu kenakan sasaran harita nang bule anu males narajang saukur gese waktu sababaraha detik sanggeusna nyingkan panaljang lawan harita nang bule ngasupkeun panaljangna bari ngacerat terus ngagentak luncat ka luhur. Panarajang leungeun kasunang bule ngahantem kana cilawan anu beulah kenca mangrupa titik kalemahan kakuatan ilmu umbul waregu sakuma anu dijelaskeun ku si Rawin. Julewat cung alayang set hiuk tulewat geus wah jalah ulah ajar sia Mbah Renggong ngageronahan ka nyeri bari ngabangkieu mundur ka tukang sababaraha lengkah. Mbah Renggong bari ngarasakeun ka nyeri kaget anu lain di kieuna sarta ngarasa aneh sabab nang bule siga anu nyahun kana kalemahan ilmu umbul waregu anu digunakeun ku manehna dina waktu harita. Kajadian saterusna mangrupa kanyataan anu meh henteu bisa dipercaya. Boh keur Mbah Renggong kitu dicampaka jeung 4 urang pangawal teh sabab harita sameme Mbah Renggong leungit ka kagetna sarta bisa mancukeun tangtunganana nang boleh harita nyusut tapus ku panaljang susulan. Pikeun anu kadua kalina Mbah Renggong ceui beulah kencana dihantem di ku panarajang nang bule celat kalayang hiuk cebrot geus wah janah edan ulang ajar rubuh dewek ya aduh sobat Mbah Renggong ngageronahan ka nyeri bari ngacengkang ka tukang geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badana. Harita Mbah Renggong ngabebengkang rubuh maring lemah tina sela-sela dua juru bibirna ngalai getih anu haneut keneh jengkang kedebut ningalikana lumangsungna eta kajadian campaka jeung 4 urang pangawal jadi pada molohok bengong mata simeuteun meh henteu percaya ningalikana eta kanyataan sedengkeun nang bule anu geus mancu dina tangtunganana sanggeusna ningali anu jadi lawan rubuh sarta geus moal mampu neruskeun deui tarbungna harita kayaan nang bule jadi pulih normal deui sikap jeung caritanana jadi tenang dina karakter Eyang Buana Putih. Sedengkeun Campaka harita gancang datang nyamperkeun ka tempat rubuhna Mbah Renggong anu jadi guruna. Sanggeusna deukeut Campaka terus deku gigireun Mbah Renggong anu harita dibantuan hudang terus diuk. Campaka netep ka guruna bari nyarita lalaunan. Teu biasa teu percaya ningalikeun ieu kanyataan anu kanapan ku Mbah. Baca sate ka hati ku pikir kahontal ku akang
Mbah bisa dirubuhkeun ke budak lalaki ngaranang bule mah. Ari Sugante moal kawas kieu kajadianana Mbah. Mbah Renggong males tetepan Campaka anu jadi muridna. Bari sumengirnahan ka nyeri harita terus nyarita lalaunan. Dewek sorangan memang asa teu percaya Campaka. Kekuatan ilmu umbul waregu mangrupa ilmu simpenan dewek bisa diungkulan ku sidang bule. Malah manehna bisa nyaho kana kalamahan dewek Campaka. Ieu kenyataan sanajan peuheur ku ditarima ku dewek Campaka. Malah dewek jadi sadar. Sadar kumaha maksud Mbah teh Mbah? Sadar. Geus tong boga di pamikiran hayang malas ka nyeri ka Sirawing Campaka. Sabab tong boroning tarung ngalayanan Sirawing. Dalah buat ngelawanan anu jadi incuna oge tetela dewek kasoran eleh jajaten Campaka. Dewek bener-bener asa ngimpi Campaka euy. Bisa eleh ku budak satepak nyita ku incuna Sirawing. Dina kayaan keur kitu datang harita nang bule nyampeurkeun kan tempat rubuhna Mbah Renggong. Sangeusna deukeut harita nang bule ngabagikeun paneuteupna ka Mbah Renggong jeung Campaka saterusna nyarita. Urusan urang tos rengse teu aya di masalah Mbah. Janten aya nama abdi bade nelaskeun deui lampah we nya abahnya. Mung wayahna we upami Mbah Renggong kedah nyandangan kanyeli mun datos kumaha atuh urang teh make jeung nganggo kedah riributan sagala rupa Mbah. Dibantuan ku Campaka harita Mbah Renggong jeung Campaka carengkat nangtung. Bari netep jeung sumengirnahan ka nyeri harita Mbah Renggong terus nyarita ditujukeun ka nang bule. Dewek ngaku secara jujur nang bule. Ilaing mibana kemampuan ilmu anu punjul nang bule. Ieu kenyataan kudu ditarimakeun ku dewek. Jadi ku ayeuna ieu kajadian dewek geus moal boga di pamikiran. Hayang maleskan nyeri ka Sirawing, aki ilaing nang bule. Sababku anu jadi incuna oge dewek geus kasoran eleh jajate nang bule. Tapi anu masih penasaran ke dewek. Rek nuliskeun lampah ka mana atuh sabeuna ilaing teh nang bule? Campaka milu nyambungan kana caritan anu jadi guruna, harita milu nyarita ditujukeun ka nang bule. Nang bule, nah masih kena keukeuh rek nuliskeun lampah ka dangiang alas karoban teh ya. Ari ceuk mah nang bule. Ulah rek nekat ngadatangan ka eta patempatan nang bule. Sanajan bener yang nulungan anu jadi bapa. Tapi Nyai Putri Karoban leuwih bantrak-bantrakeun kakuatan jeung kahebatan ilmuna nang bule. Campaka saterusna secara singet ngajelaskeun ka Mbah Renggong anu jadi guruna. Maksud jeung tujuan nang bole anu rek datang ka padumukanna Nyai Putri Karoban anu aya di Dangyang alas Karoban. Mbah Renggong netep ka nang bole baitus nyarita. Dangyang alas Karoban mah bade ka padumukanna Nyai Putri Karoban. Nang bole terus ngajelaskeun maksud tujuanana pangarek datang ka pademukanna Nyai Putri Karoban anu aya di Dangyang alas Karoban. Ma ocoh puguh we kageteun ngadenge caritaan nang bole teh.
harita maocoh netep antep kanang bule bari nyalita. Baru seujang si Kasep teh kadang yang alas karoban Kasep amoeng hayang nulungan anu jadi bapak anu dibabaku nyai Putri karoban nya dibawa ka tempat pademukanana kitu ujang Kasep. Aduh ujang amoeng bet kumaha bola si Kasep tapi kan kareka lakukan tindakan anu nekat seperti itu geningan si Kasep teh beambe ulah neangan picelakaeun atuh ujang Kasep. Batmun kibuyut wajah datar pupuh dusun alas datar nyahueun kang tuh si ujang bakal dihalangan malah dina balik deui sina balik deui maksud mah teh kitu nate sabab geus menang tugas ti Nyai Putri karoban ujang Kasep. Tugas kumaha kitu mah? Nyata sakur jalma asing anu wani ngambah ka dieu kudu ditindak, mun teu beunang diusir bakal dibinasakeun. Jadi aja ke mama ujang Kasepnya geus beres dahar mah mending keneh balik deui we ujang nyanyal picelakaeun ku ujang. Nang bule dina sikapna anu tenang terus nyalita deui. Kayaknya lemelahnya mah ya. Aduh, nikmat mah sanguna pulan mak. Alah, nikmat mah duh keun mah geus waktuna daang tapat deui mah. Abdi mah tiasa ali kedah ngabolaikeun kare pamaksudan mah. Abdi memang tos aya gambaran ngeunaan naon anu nembe disaurkeun ku mak. Sanes bade milali bahaya acan api picilakaeun mak. Sanes abdi mah. Tapi abdi memang tos sakedahna upami bela pati kapun bapak. Nu mawi halangan naon wae nu dipayunan ku abi bakal dipayunan mak. Ari si Kasep buat tukukeuh peuteukeun geuningan mah teu beunang dipikarunya ku emak si ujang Kasep teh. Jeung nekal kitu geuningan si ujang Kasep teh. Masok sanajan ka karek bagi ayeuna ujang Kasepnya, tapi asa camikeun si ujang Kasep anu sikap jeung caritaan sakitu hadena kudu jadi kobran kibuyut wajah datar kitu ujang Kasep. Lain jalma samarangan ujang, tapi jago kolot anu masagi ku pangarti. Jadi mun si ujang teu nurut kana caritaan atau perintah ujang kumaha kitu mah bahaya ujang, bahaya banget gitu loh. Dina kayaan keur kitu harita aya nu datang lalaki jeung awewe anu masih keneh ngalora. Nilai kana wandana jelas lain jalma biasa sabab dina tonggongna ngacaplok pedang lengkahna pada jangah nandakeun rasa percaya diri. Pikeun warga pangeus eta lembur mah geus teu asing deui ka eta dua jago ngora mangrupa salaki pamajikan anu katelah Dewa Dewi alas datar pangawal satia kibuyut wajah datar. Anu anyar datang langsung datang nyamperkeun ka warung nama Oco. Sedengkeun nang bule mah jongjon we ngahanca alas daharna. Sameme mah Oco nyarita halita sang Dewi geus miheulaan ngomong. Budak laki asing kuring nyaho maneh lain warga ieu lembur. Rek numpah ka mana? Manehna pangna ngamah datang ka dusun alas datar hasok jeung hareup ka dieu. Kuring duaan Dewa Dewi alas datar boga kewajiban pikeun tumanya ka sacap jalma asing anu datang. Dina gerakan anu nyalse bari masih diuk di tempatna harita nang boleh ngagilirkeun badana jadi nying hareup ka lebah Dewa Dewi alas datar anu nangtung ngarendeng dina karakterna eyang buana putih.
sikap jeung caitan nang bule tetap tenang. Harita manggu hormat ka dewa-dewi alas datar betus nyarita. Haturan ka dewa-dewi alas datar. Abdi wasta mah nang bule. Saha? Nang bule. Nang bule memang leres ka etang jalmi asing sanes warga ieu lemur. Maksad sareng tujuan pangna ayeuna dongkap ka ieu dusun alas datar memang aya anu bade dibujeng. Kanggo langkung jelas nama ayeuna bade dijelaskeun we ku Ma Ocoh. Cobi punten pangjelaskeun Mak. Ma pantos uninga maksud tujuan abi mah. Ma Ocoh kagetun oge. Sabab teu nyangka kunang hule bakal dititah ngajelaskeun ngeunaan maksud tujuanana pangna aya datang ka dusun alas datar. Ma Ocoh ngabagikeun paneutepna ka dewa-dewi alas datar betus nyarita. Janten kieu Aden, Nen. Pangapunten nya, pangapunten emak ye. Ayeuna kumaha wantun bade ngajelaskeun ngeunaan maksud sareng tujuanana ieu nang bule. Margi tadi memang tos ngobrol panjang lebar sareng emak. Janten kieu Nen oge Aden. Kumaha Ocoh saterusna dijelaskeun ngeunaan maksud jeung tujuan nang bule anu rek datang kadang yang alas karoban karep rek nulungan ngabebaskeun jakawanara anu jadi bapana anu dibawa ku Nyai Putri Karoban ka tempat padumukanana. Sanggeusna ngarasa cukup ari kateranganana harita Ma Ocoh bari jeung semua anu kokompodan mungkas caritanana. Tah janten kitu Nen, Aden. Ngeunaan maksud sareng tujuan ieu nang bule teh anu mawi ngalangkung ka dusun alas datar. Malihan kumaha oge tos diwatosan tadi ge supados ulah naraskeun lampah mending mulih deui kitu. Dewa-dewi alas datar silih reret. Sang Dewi nutup seukeut ka nang bule batus nyarita di barengjeng seuri. Maneh bener-bener geus teu lebar ku nyawa mun kitu manang bule. Ayeuna ku kuring bakal diterangkeun geus jadi katangtuan anu lumaku. Sarta mangrupa tugas keur kuring duaan ti Kibuyut Wajah Datar. Saha wae jalma asing anu wani datang ka ieu lembur sarta boga tujuan rek kadang nyang alas karoban, mangka eta jalma asing kudu gancang diusir. Mun hayang salamet. Jadi maneh mending keneh balik deui lah. Teu kudu neruskeun lampah. Sok mending keneh balik deui ayeuna manang bule daripada di dinya cilaka mah. Sang dewa-dewi nutup seukeut ka nang bule terus milu mairan caritaan. Harita nu ngomong teh sang dewa. Bener. Selain mun hayang salamet, mending keneh balik deui ayeuna mah keneh. Nang bule. Ulah rek coba-coba ngabangkang karena paling tak dewek duaan. Itu ge mun selain mung kapapanjangan urusan jeung dewe. Tapi hayang terus papanjangannya. Eta mah tanggung jawab didinya. Nang bule ngabagikeun paneutupna ka dewa-dewi alas datar. Dina sikapna anu tetep tenang, harita nang bule terus nyarita. Hapunten ku abdi kahartos. Nang rupi anu disaurkeun ku saira duaan. Namun ngabdi kaabotan sareng watiasa ali kedah wangsul deui maja. Kumargi abdi teh tos niat, tos gaduh tekad hayang nulungan pun Bapak. Janten ada kabijaksanana we ti saira duaan. Supados abdi teh tiasa neraskeun lampah kadang yang alas karoban. Sang Dewi langsung nyiak beureum beungeutna. Kahudang amarahna mureleng ka nang bule betus caita deui. Hei, nang bule.
Maneh wali ngabangkang karena caritaan jeung palintahna Dewa-Dewi alas karoban. Pangawal kepercayaan Kibuyut wajah datar. Sikap jeung caritan maneh mangrupa panghinaan keur kuring duaan. Mun maneh masih keneh kekeh peuteukeuh ngabangkang, mangka maneh tong kajuhung mun kuring bakal ngalakukeun tindakan. Nang Bule cengkat nangtung. Ningali kana galagat anu kelumangsung, Nang Bule geus ngarti kaributan geus moal bisa diponah deui. Dina sikap jeung caritan anu tetep tenang, harita Nang Bule terus carita deui. Janten abdi upami kitu mah bade ditindak panginten ku saira duaan teh nya. Nya ari dipasian kabijaksanaan mah. Mun teu dipasian kebijaksanaan maksudnya nyangakeun we eta mah kumaha saira duaan teu langkung. Namun abdi mah punten nya moal tiasa dihalangan da. Saur abdi mah tos niat. Tos ditanggung resiko sagarupina. Tetep kedah nelaskeun lampah kadang yang alas karoban da. Sakumaha anu tadi disamangkung ku abdi teh ada. Sang Dewi ngaret ka salakina bari ngomong lalaunan. Kang Dewa, pikeun wungkulan budak satepak kawasin Nang Bule ieu. Teu kudu kuduaan. Dewi moal make kudu hese pikeun ngarubuhkeun si Nang Bule. Kenaon urang jadi pangawas satya Kibuyut wajah datar. Mun pikeun kateu mampu wungkulan budak lalaki seperti si Nang Bule. Sanajan meninggali kana katenangan mah jelas lain budak biasa Kang. Kudu tetap hati-hati ulah ngangapenteng ka si Nang Bule. Sok buktikeun kemampuan Dewi. Pikeun wungkulan acan pakdel si Nang Bule. Sang Dewi maju dua langkah. Mesat pedangna netep seukeut ka Nang Bule batus nyarita di barung jeung seuri. Maneh memang budak lalaki bana jeung pika sabeuleuh Nang Bule. Aing jadi penasaran hayang ngabuktikeun tepikeun ka mana kemampuan ilmu silat silaing sia. Kurang ajar. Geura sagade Nang Bule. Aing bakal ngelakukeun tindakan ieu. Sak Nang Bule nyelang nyokot heula suluh garing anu ngagoler panjangna sasiku, gedena saindung suku kolot. Ningali Nang Bule leungeun katuhna nyekelan suluh garing rek dijadikeun senjata puguwe keur Sang Dewi mah dianggap mangrupa panghinaan ke dirina. Maneh bener-bener ngahina ka aing si Nang Bule, kurang ajar. Suluh galing dijadikeun senjata dipakekeun nakis pedang aing haram cadas ya. Aing geus moal asa-asa deui dina ngalakukeun panarajang cadas sia. Heya. Jorela cilung Sang Dewi majuna raja ngagunakeun pedangna ngarah ka anggota badan lawan, tapi Sang Dewi jadi kagetan waktu sabetan pedangna ditakis ku senjata suluh garing Nang Bule. Harita nimulkeun sora anu ngaplentrang saterusna Sang Dewi ngacarik jeung kadorong ka tukang. Sak hiuk lap hiuk tang. Jadi jeung Sang Dewi gancang mancukeun tangtunganana. Bari ngatureng hapa napasna di barung jeung ngemuka kaget sabab teu nyangka